Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Matepang deui sareng Bapak Yanur Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 10 SMA Pudei Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahasnya ngalajengkeun deui masih materi ngeunaan wawancara. Mung dina materi wawancara ieu aya materi tambahan nya anu mana materi tambahan ieu ngeunaan istilah arah. Nah, jadi mungkin mangga disiapkeun catatanna kanggo nuliskeun naon-naon wae materi anu dijelaskeun dina pertemuan ayeuna. Satacan dikawitan oge mangga kanggo pangabsenan sapertos biasa ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Oke, urang kawitan wae materi bahasa Sunda ayeuna mangga disiapkeun buku catatanna. Oke, minggu kamari urang atos ngabahas ngeunaan hal-hal anu kudu dilakukeun saacan ngawawancara jeung hal-hal anu kudu dilakukeun keur ngawawancara. Nah ya, jadi seueur pisan persiapan anu kudu dilakukeun nya jeung hal-hal anu kudu dilakukeun lamun urang bade ngalakukeun kegiatan wawancara. Mangga anu teu acan terang naon wae hal-hal anu kudu disiapkeun saacan ngawawancara jeung hal-hal naon wae anu kudu dilakukeun pas ngawawancara tiasa ditonton video Bapak anu minggu kamari. Nah, dinten ayeuna Bapak bakal ngabahas ngeunaan istilah arah. Nah, ya, jadi ieu teh materi tambahan anu aya dina bab warta. Punten dina bab wawancara. Nah, oke. Istilah arah. Nah, ya istilah arah. Urang pasti mungkin sebagian masih aya nu aneh keneh atau tak acan pernah ngadangu kecap istilah arah. Nah, jadi dina bahasa Sunda istilah arah teh berarti tiasa nunjukeun arah. Nah, ya arah suatu misalnya teh mana timur, mana utara, barat dan sebagainya. Nah, teh sebutna teh nyata arah. Nah, ya istilah arah dina basa Sunda di dieu dibagi jadi sababaraha bagian. Kahiji nyaeta aya istilah arah itu sendiri, anu kadua aya istilah mata angin, anu katilu aya kecap panuduh, jeung nu kaopat aya kecap pangantet. Nah ya, sakali deui istilah arah dibagi jadi opat. Kahiji nyaeta arahnya, istilah arah itu sendiri, nu kadua nyaeta mata angin, anu katilu nyaeta kecap panuduh, jeung anu kaopat nyaeta kecap pangantet. Nah, ku Bapak bakal dipasihan contoh. Nu kahiji nyaeta istilah arah. Nah, ya. Istilah arah di dieu aya kahiji hareup, aya tukang, aya luhur, aya handap, aya tengah, jeung aya gigir. Nah, ya, jadi nu nuduhkeun arah teh aya arah ka hareup, ka tukang, ka luhur, ka handap, jeung ka gigir. Eta teh nyaeta mangupakeun istilah arahnya anu nuduhkeun arah. Eta nu kahiji. Terus anu kadua nyaeta istilah mata angin. Nah, nya lamun mata angin mah di dieu contohna teh aya opat. Ya, aya opat. Naon contohna teh kahiji aya kecap kaler. Nah, nya kaler teh naon bahasa Indonesiana? Bahasa Indonesiana kaler teh nyaeta utara. Anu kadua aya kecap wetan. Nah, nya wetan bahasa Indonesiana naon? Bahasa Indonesiana wetan teh nyaeta timur. Anu katilu aya mata angin, ya istilah mata angin kidul. Bahasa Indonesiana nyaeta selatan. Sareng anu terakhir nyaeta kulon. Bahasa Indonesiana nyaeta barat. Nah, ya sakali deui istilah mata angin aya opat contohna. Kahiji nyaeta kaler atawa utara, kadua wetan atawa timur, nu katilu kidul atawa selatan, jeung nu kaopat nyaeta kulon atawa barat. Eta istilah angin. Oke. Tah nu kadua. Anu katilu istilah arah anu katilu nyaeta anu kecap anu fungsina nyaeta panuduh atawa menuduh. Menuduh teh naon nya? Mengarahkan lah ya, mengarahkan ya. Di dieu contoh-contohna nyaeta aya genep ya. Kahiji anu kecap panuduh kahiji nyaeta aya kecap ieu.
Nah nya kecap ieu fungsina nuduhkeun naon-naon anu deukeut pisan. Contoh misalnya ieu duit kuring. Nah berarti ieu mangrupakeun kecap anu nunjukkeun nuduhkeun naon-naon anu deukeut. Nah kecap ieu. Aya deui kecap eta. Nah kecap eta fungsina teh nyaeta nuduhkeun naon-naon anu rada deukeut tapi teu kahontal atawa teu kacabak. Nah ya misalnya teh cing pangnyokodkeun cai eta. Nah nya jadi teu kacabak ku urang teh makana nitah cing pangnyokodkeun cai eta. Nah ya eta. Terus nu katilu nyaeta itu. Nah nya aya kecap itu. Itu teh nyaeta nuduhkeun naon-naon anu jauh atawa jauh pisan nya. Itu motor urang mah aya di hareup. Nah ya. Jadi jauh kecap itu teh nunjukkeun anu jauh. Nah jadi aya ieu nuduhkeun naon-naon anu deukeut, aya eta nya nuduhkeun naon-naon anu rada deukeut, terus itu kecap itu nuduhkeun naon-naon anu jauh eta panuduh. Terus aya deui anu fungsi kecap panuduh pikeun nuduhkeun tempat. Nya pikeun nuduhkeun tempat. Contohna dieu. Nah nya dieu teh nyaeta nuduhkeun tempat nu deukeut pisan. Ya atawa di dieu. Di dieu imah urang. Nah berarti itu deukeut. Terus aya di dinya atawa di dinya. Nuduhkeun tempat nu rada deukeut. Ya misalna teh tah rental PS mah di dinya. Nah berarti rada deukeut. Aya oge nu jauh nyaeta ditu atawa di ditu. Ya di ditu nuduhkeun tempat anu jauh. Ya tempat futsal mah di ditu jauh. Nah ya. Jadi eta kekecapan panuduh. Kahiji aya kecap ieu, eta, itu, dieu, dinya, ejeung, ditu. Ya. Anu terakhir anu kaopat nyaeta kecap pangantet. Nah ya. Kecap pangantet nu dipake pikeun nuduhkeun arah aya 3. Kahiji di atawa dina, kadua ti atawa nu katiluna nyaeta ka atawa kana. Nah sekali deui kecap pangantet anu nuduhkeun arah aya 3. Kahiji di, kadua ti, jeung katilu nyaeta ka atawa kana ya. Contohna kumaha Pak? Contohna di dia anu di nya. Contoh Akina Budi teh imahna di Bandung. Nah berarti itu nunjukkeun arah ya. Anu ti contohna naon? Contohna Pak Guru kawitna teh ti wewengkon Bantarujeng. Nah ya, jadi nuduhkeun tepatna di mana. Aya tina Comro jeung Misro teh dijieuna tina Sampe. Nah, eta nuduhkeun oge sarua nya. Aya ka Asri poe kamari geus indit palesir ka pulo. Nah, itu ka. Aya kana deui Bieus mulih kana beca. Nah, eta mangrupakeun istilah arah nya. Jadi sakali deui istilah arah aya 4, kahiji aya arah sendiri, nu kadua mata angin, katilu kecap panuduh, jeung anu kaopat nyaeta kecap pangantet. Nah sakitu panginten dina pertemuan ayeuna materi anu dibahas hatur nuhun kana paratosanana, hapunten bilih aya kelepatan nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.